Astagfirullahalazim, 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 astagfirullahalazim. 40 kali astagfirullahalazim. Bul kukus nurun kamanggung, kamanggung kasang rumuhun. Kabatara, kabatari, kabatara neda suka, kabatari neda suci, kanu agung neda maaf. Kuring rek ngidungnya ngidung carita pantun, ngahudang dongeng baheula nulurung 7 na Bandung, kadalapan keur disorang. Boh bilih nerus nurutus, boh bilih narajang alas, palias nerus nurutus, palias narajang alas. Nada agung cukup lumur, nada jambar pangampura, kasakur para lalambut, kasakur para dedemit, kasadaya nada pangampura, nanggakeun pangbang bakti babakti kanu jauh, babakti kadeket. Kasakur para karuhun, kasakur para raja, nu kacatut dina galur, nu kakocak dina carita, bisi kasebat namina, bisi salah ngadongengna, bisi salah nyaritana teu cocok jeung saeunyana, kula nada pangampura. Kanulin hukum di manggung ka anu purbawisesa, menguasa bumi alam kula nyanggakeun pangbakti. Bubuka ieu carita baheula beh ditulen baheula, dongeng didongengkeun deui, carita dicaritakeun deui. Ti aki pindah ka bapa, ti bapa pindah ka anak, ti anak pindah ka incu. Kitu jeung kitu weh nepi kiwari. Sakapeng jadi manjangan, sakapeng jadi mondokan, ditambahan dikurangan, disusurup sangkan tayus, dipapaes sangkan beres. Dirembeuy ku basa heureuy, diselapan ku sila. Kocap kana aya nagara, kaceluk ka awun-awun. Kakoncana mancanagara, nyaeta nagara Pajajaran. Nagara sugih, mukti nagara amat santosa. Sepi taling tolong rampung, murah sandang, murah pangan. Adi jadi ratu, papayung nagara Pajajaran. Jujuluk Prabu Siliwangi, Ratu Agung berat beunghar. Menak tetes ing ratu, rembes ing kusuma. Anu luhung budina, gede wibawana, Ratu adil palamarta. Ratu kagungan garwa, teuing ku seueur. Nian Tawiana, anu jedengan Nyimas Fatmawati. Nugelis kawanti-wanti, endah kadina-dina, Ratu asih kajida. Tapi Pramesari sajen aya nu sirih, teu weuleh tumurwan jeung goreng hate, sarta neangan akal sangkan Nyimas Fatmawati nemahan pati. Na hiji dinten Nyimas Padmawati unjukan ka ratu yen mantena marantos nyimpen, ningali jimat di langit anu meulah yang salah kadomas, milikna bulian 7. Dina salabati nyimpen anjeunna ngadang aya suara ecos pisan. Sing saha anu wiboga eta jimat bakal bagja tajaya, sarta bisa dipake tumbal paripih. Pek geura beunangkeun, pek geura beunangkeun. Barang ratu ngadangu kasauran sang prameswari, anjeunna ngaraos heran tapi percaya kata-katana. Laku ngaur para putra, para panggawa jeung mantri, diwarang milarian ka jimat
impian asa kudu digagu langkungnya yang Nyimas Pandawati wes sinaneangan sorangan Margi Raja Kacida palaina miboga lajeng Nimas Padmawati kedah ngabuktoskeun milari eta jimat ke raja. Mun teu buktos bakal dihukum pati. Sabab geus bohong kanu jadi raja. Atuh Nimas Padmawati nangis ngeheureuk bingung kasahanya minta tulung. Lajeng anjeunna emutnya men kanu janten putra anu jenengan Raden Munding Laya di Kusumah sugan sanggup ngabela nu jadi indung. Lajeng Nyimas Padmawati tingaur lengser. Ua lengser. Iya ua kaula. Muhun ua kuring rek nada pitulung panggitkeun anak kuring Raden Munding Laya di Kusumah. Unjuk sumangga bunga caritakeun ku Andika sakumaha nu didhawukeun ku Ratu ka kuring. Unjuk sumangga bunga pangbejakeun kuring rek minta tulung panganeangankeun jimat kalayan sakaligus mun kapanggih kasih haturkeun ka Ratu. Unjuk sumangga amit ua bade nyeunang beraha ua masing hasil nafsu. Berebet ua lengser lumpat tarikna kabina-bina tarik batan mimis bedil gancang pak batan kuda lompat kocapkeun di hiji tempat. Raden Munding Laya di Kusumah nuju calik bari jeung suku bunga. Anjeunna teh hiji satria nu utama Satya Kanagara jeung ibuna. Lengser teu lami anjok kudingnya bari jeung anggap ngapan bakuting ku capek. Tampura sunagan ieu uwa nun bage ya wa mangga calik haturan agan haturan bage ya wa naon siga nu rusuh leres agan uwa datang mawa beja uwa diutus ku tuang ibu nu penting wa coba kuring bejaan langsung dipenting agan tuang ibu parantos nyimpen ningali jimat nunalah lalayang salangka domas di langit kumargi teu aya nu sanggem ngabuktoskeun nya tuang ibu kedah milarian mun teu buktos bakal dihukum pati. Atuh eta mah bangga kacida wa tapi kembali kaula bakal usaha ngabela nu jadi indung unjukkeun keun eta mah bagian kuring. Nuhun agan nuhun tetela anjeun teh lalaki langit lalanang jagat mangga atuh urang enggal-enggal miang tuang ibu parantos ngantos di keraton. enggalna Raden Munding di Kusumah angkat diiring ku iring lengser angkat muru karaton indit tina pacangkal indit tina pancalikan lugai dina patempatan adat menak budi ludeng na teh bari jeung teuneng diiring ku ua lengser lempang bari heotan dah heotan taun caringan caling rai katiup ku heot lengser ku lengser